Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepang deui sareng arurang. Ayeuna aya di masih tetap di konten, Abi. Oh, hi. Hello, family members, and welcome back to my channel. Di konten urang kan nu ayeuna urang rubah. Channel urang dirubah ayeuna teh ngaranna. Tadina kan ASR Universe. Ya. Nah, Ci. Goreng teu payu. Oh bener. Nah, ayeuna ku urang diganti. Emang make ngaran urang. Asep Doseng. Nah, ayeuna urang boga program anyar, gitu kan, acara anyar di channel YouTube urang nyata naon ngawangkong. Ngawangkong ya. Ayeuna panggil deui jeung Aa Kobul. Tepuk tangan. Aa Kobul. Lamun anu tos pernah lalajo episode di podcast naon Abah Juhanta nya. Abah Juhanta ya Aa Kobul ya. Si Kasep ya. Si Kasep. Si Kasep gede huap. Si Kasep di Bandung ya. Nah, ayeuna di konten ngawangkong ieu urang arek ngobrolkeun soal masa-masa indah seumur hidup. Ternyata aya di masa-masa SMA lamun cek urang. Bisa kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Kebetulan kan orang memang masih jiwa muda gitu nya jauh umurna lah nya. Bener. Orang lahiran 88 orang mun teu salah mah. Oh, kurang 2007. Ya beda saeutik lah gitu nya. Tadi Tahu ge atuh, Bos, dah. di jalan sempet ngobrol gitu. Kejadian di SMA aplikasi rieun gitu nya lobanya. Ya Allah. Heeh. Tah, ayeuna teh urang ge keur mengenang gitu baheula teh di SMA. Ulit yang barudak gitu lah. Bangor-bangorna SMA. Bangor-bangorna terus naon di Ke resep-resepna ulit. resep-resepna ulin. Ke Segala kaedahan lah keadaan gitu. lah. Oh gitu. Bobogohan. Bogohan. Oh gitu. Tawuran. Oh gitu. Anjir tawuran. Kumaha tawuran di mana caritana? Di jalan ya pokoknya. Oh anjir. Katak pijar teh kan. Oh anjir. Katak pijar. Katak pijar pokoknya ieu memang ketua geng di ditu lah. Di desa Selacau ketua gengna ieu. Kobul. Itu era. Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастер-класс. Походка от бедра, это я иду в магаз. Куча консультант меня узнает по глазам. Kobul. Orang yang boga carita oge kadang di masa-masa SMA selain anu endah-endah kadang aya kejadian nu tolol gitu nya. Anu belegug gitu kejadian belegug tapi pikasirieun lamun ayeuna lamun dicaritakeun mah gitu nya kan. Salah sahijina orang pernah aya hiji kejadian di naon sekolah gitu nya. Ari baheula mah kan ngaranna teh sok didikte teh ku guru naon capetang nyaritakeun naon ngajentrekeun penjelasan di buku gitu nya. Ari urang nulis. Pernah tuh gitu aya masa kitu teh. Oh iya. Pelajaran naon biasa anu kitu? Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, jadi harita teh keur di dikte cenah ku guruna teh. Siga misalkan ya penjelasan tentang sejarah Indonesia tulis kurang teh di mana tahun 1945 negara kemerdekaan ditulis kurang teh. Nah, eta teh si kejadian itu sebenarnya mah normal-normal wae sebetulnya mah kejadian nu istimewa. Kan aya hiji
jelema gitu pebaturan urang sebut wae si Kuluk lah gitu ngaranna si Kuluk. Manehna teh naon ngaranna teh? Kadang geus lila di diktena teh meureun bosen. Urang ge memang bosan gitu aya leuwih ti 15 menit nulis we. Bosen, api-api bari jeung manehna teh teu bener nulisna teh ku urang diparatikeun teh teu bener nulisna teh nya. Urang mah geus meunang sabaraha paragraf manehna mah nulisna teh ngan sabaraha paragraf ya. Eta beak pulpenna teh. "Maneh lain we make pulpen," ceuk urang teh. "Make pulpen ieu nu urang." "Geus bae lah." Kayak orang menirot sama lain. Heeh. Geus kitu teh dijelaskeun deui bahwa pahlawan itu cenah ceuk urangna teh. "Apa Pak?" cenah kumanehna teh diomongkeun kitu. Teu jelas meureun nya. Oh ku guruna teh dijelaskeun deui bahwa pahlawan itu cenah diulangi deui. Oke. Terus meureun karena geus karasa, teu kasirieun ieu si guru teh bisa diheureuyan. Dituluykeun deui dijelaskeunna teh. Misalkan nya ngajelaskeun urang poho sih ngajelaskeun naon teh jiga sejarah gitu. Pokona didikte we. Nyebutkeun tahun sabaraha, "Tahun berapa Pak?" cenah cek tulis deui. Si guruna teh bari ngurilingan ka gigir-gigir bangku teh kan. Jalan nguriling bari terus we didikte. Bahwa gitunya pahlawan Cut Nyatin gitu membawa senjata naon gitu meureun nya. "Apa Pak?" cenah. "Seurik." Secara ketekan we cek jelema teh. Nah, meureun geus notis si guru teh ieu jelema teh ngaheurean aing cenah meureun. Ngadeutegetan si guru teh ka dinya. Ngahajan teu meureun teu jelas diomongkeunna teh. Tahun 1980 naon gitu nya. "Iya Pak," cenah. Ditempo meureun. "Maneh cenah panyahoan. Nyebut tadi iya apa Pak, aya ditempo henteu ditulis." Eta mah disintruk ti Bu Wira. Disintruk, diciwit. Sia cenah. Si guruna teh bari jeung naon, emosi atuh nya kan geus diheureuyan we eta tadi. Murid belagu. Orang teh dikingkiranna teh carian teh. Cek aing ge naon. "Tuman," cenah cek guru teh ya. "Lainna bener nulis henteu cenah Kakang ngaheureyan cenah." "Naon Pak, naon Pak?" Eta mah geus disintruk bari jeung disetrap di jero di hareup kelas. Untung jadi lari di lapang oge nya. Heeh, kudu nama. Nah, loba pika seureut carita nu karetu teh karena ketololan hampura ieu anu ngarasa nya babaturan orang-orang disebut wae gitu ngaran aslina. Tong gawe. Eta mah best friend urang lah. Friend urang. Nah, urang ge lamun ayeuna nyaritakeun jeung manehna ge sisirian deui ingat eta. Jangan jadi kenangan gitu kan. Nah, kira-kira Helmi aya kenangan eta teh. Nah, jadi carita ketololan sakola tadi teh orang pasti loba anu ngalaman kejadian hal samodel gitu. Nah, orang ayeuna hayang ngadenge carita kata ketololan di zaman ayeuna ieu barudak ayeuna kumaha tah kira-kira? Orang mah nya keur sakola ieu poe Senen. Poe Senen. Rada tarikan. Poe Senen ieu. Heeh. Nah, kan istirahat. Hmm. Urang teh ke kantin. Ke kantin teh beli kopi. Beli kopi. Tuangeun lah. Tuangeun. Istirahat, jam istirahat. Jam istirahat. Nah, beli tuangeun. Kan beli tuangeun mah rada haseum kitu. Rada hararasem. Terus? Iya teh. Naon lambai teh? Lambai teh rada hararasem. Dan terus rada hararasem teh ka cai. Nah, Kacai teh rek naon? Rek modal. kan henteu, ka cai we abdi teh. Jeung rerencangan teh tiruan, opatan jeung abdi. Ka cai. Ka cai teh nyaeta ngarokok gitu. Ada zaman SMA nya ngarokok. Di cai? Di cai. Di sekolahan. Sekolahan.
Ya, Zaman sekolah tong diturutan tapi nya disclaimer heula nya, disclaimer ya. Tong diturutan. tong diturutan. Ieu contoh salah heuh. Salah. Tah, poe salah sana Mungkin kan teh heula pesnen eta teh berarti Senin ngarokok. ngerokok. Kumaha teh aman apa kumaha eta apa saacana geus pernah oge Saacana geus pernah. Ya, terus aman Henteu. oge. dicai. Dicai. Ngerokok teh dicai. Dicai jero sama WC? di jero Nah, WC. teu bau emang. Itu udah bersih. Jadi bersihan. Oh. Tah, poe salah sana teh ngerokok deui abi teh. Iya deh, ka kantin deh, Kantin deui, makan, tuang deh, heeh, asem. asem. Tah, aman. Aman, kene Aman. eta no. Tiluan deui. Tiluan deui, Obatan obatan jeung jeung abi. heuh. Tah, pas poe rebona mah, aduh eta mah apes. Apes teh. Tapi Yang nambahan jadi 5-an. namaan, babaturan teh jadi 5. Ka kantin biasa, tuang, bebarengan buat ram lah. Nah, buat ram gitu teh ke kantin deui. Ah, Kantin Kadean teh. teh. Di kantin teh. Langsung kacai deui nya. Eh, Tah, di kantin teh. Dina pirasa teh kurang gitu. Kurang pol. Bade ngarokok teh geuning. Aya rasa sigana terbalik gitu nya. Sigana aduh. Tapi da aya geus aseup. Da geus aseup. Tapi nah teh kurang pol gitu. Aduh, ieu mah baturan keukeuh ngajak. Da geus teu kuat. Da geus teu kuat. Ku urang teh geus moal cing teh urang mah. Da bisa nahan keneh. Ngan ku babaturan dipaksa eta mah. Hayu cenah bae urang ngarokok cenah. Sabatang lah dari mah ieu cenah. Heeh, hayu cing teh ku urang teh nya. Eta mah teu lila. Aya nu kacai. Ngan eta mah Pokona geus ngarokok dicai ya teh. keur ngarokok. Keur geunah we Keur gitu ya. geunah we ngarokok. Ngan eta mah si sapatu ditinggal dicai teh kan aya kolongan dicai. Didenge-denge ke Didenge-denge teh. puku tuplakan sepatu teh Tah. aya batur berarti. Aya batu. Tapi si sepatuna teh beda. Si sorana ge beda. Sepatu murid Jeung sepatu guru beda lah. heeh, Karena mah rata-rata guru sok make pentopel. pentopel yang gimana Tah, di tempat teh teh handap geus lain guru. nya jadi aya panto, enggak. aya panto WC, Aya panto WC. handapna Handapna katingali sok bolong. heeh, katingali. Tingali. Tah, di celana ge geus katingali. Wah, ieu mah cing teh. Aya guru. Terus Si aya guru teh, "Wah, cicing aja cing ah." Digana si guruna ngompol. Tah, ternyata si guru teh tah asup kacai sabelah deui. Da si cai teh opat lah. aya opat, Opat. aya opat panto. heeh. Opat pantau. Tah, di dinya teh Cicing heula gitu nya. cicing heula. Di baheum atuh si haseup teh. Di baheum jeung buru-buru we dibeakeun. Geus horor da suasana teh geus horor. Geus teu ngeunah. Tah, di dinya teh kan bisi tadina mah ngompol. Tah, si pantau cai teh muka. Di dinya ternyata si guru balik geus eueuh. Apa teh bareng eta mah. Pas kaluar Pas kaluar urang beak ngarokok. Guru meureun geus beres dicai. Eta mah bareng. Ieu keur naraon. Ieu pake cicing Pak. Manya cenah ngompol limaan. Aduh, pan teu ya. Alasan hese nya. Ade kerja kelompok manya dicai. Kan si guru teh ningali kuntung tah. ningali kuntung. Si kundah ningali kuntung. Marane ngarokok. Eta mah. Eta mah si guru teh loba omong. Jajar maneh. Siapa? Jajar eta mah. Hiji-hiji ceplok. Eta mah digaplok.
Tapi alhamdulillah nanti teh dibawa ke mana-mana gitu. Diberes di dinya. Dieksekusi di tempat tuh gitu. Nah, teh dibawa ke ABK, teh Alhamdulillah. naon, alhamdulillah. Teh dipanggil orang tua gitu. Bapak saha teh ngaranna? Oh, aya we eta. Bapaknya mah ngan eta mah guru galak tuh Guru bukan penggalakna gitu dinya. penggalakna dipikasieun gitu. Di sekolahan maneh teh, di SMA maneh teh. Di SMA teh di sakola teh. Ngan untungna teh eta teh dibawa ke mana-mana teh dipanggil orang tua. Kan Teh digaplok teh hungkul ngan gaplok. geus we. Ngan digaplok geus. Beres di dinya keneh kelar. Tah di dinya kapok teu ngaroko deui. Atuh guys ya. Eta bener kejadian ketololan. Atuh ngaroko di sekolahan atuh. Cikan atuh rada bermain teh rada cantik saeutik atuh. Apaan eta ge ngaroko kan isine ke salasana mah cantik. Oh, Mulus. tadi mulus. Mulus. Aman. Nah gitu ya. Kalina guys. Tapi lamun Tapi ulah diturutannya. Nah, itu bener. Pesan-pesan heula jang barudak nu ayeuna tong ngaroko. Ayeuna mah barudak ulah ngaroko di sekolah. Bahaya. Bisi. Da di lain sekolah ge teu meunang atuh. Kan Ngan hayang we gitu. ngan hayang, bisa hayang ngaroko. Sok bebas ngaroko, ulah dicai, Ulah di sekolahan. sekolah. Geus abi, Gaplok. yang diturutannya. Nah, kejadian kitu sih nu memang baheula mah kitunya horor eta teh nya. Kan ayeuna lamun panggil di jeung 05-an eta tadi ngobrolkeun teh pasti pikasirieun eta teh. Pikasirieun pisan. Nah, guys, lamun aya naon? Sadayana nu lalajo video ieu nu pernah ngalaman kejadian ketololan nu kari itu nu sami mangga di komen naon ieuna caritana. Nah, tong hilap oge di subscribe, di like oge nya lamun ieu caritana seru. Nah, meureun eta hungkul naon jang video ayeuna di episode pertama ya ngawangkong di acara ngawangkong channel Asep Doseng. Tong hilap di share ya lamun carita ieu lucu. Sareng abi bade nawarkeun ka naon baraya sadayana aya merchandise di brand clothingan abi di naon nami brandna teh 2048 Apparel. Oke, linkna aya di deskripsi produkna ieu tah. Ya, eta didinya aya kaos bertemakan Indonesia Emas. Jadi didinya menjelaskan generasi-generasi Indonesia teh kaharupna teh hayangna siga kumaha gitu. Walaupun berawal dari cerita-cerita ketololan kieu, mungkin kan harapan kita saruanya kaharupna generasi muda teh hayangna lebih baik gitu nya. Nah, jadinya di baju-baju anu aya desain-desain teh tentang cita-cita kita lah bersama siga di Indonesia Emas 2045 nanti hayangna teh Indonesia teh kayak akan literasi gitu nya, bahwa Indonesia teh iklimna alus gitu. Pokoknya di loba lah naon ngaranna teh desain lah bajuna halus. Kualitas baju lagi insyaallah halus. Mangga no berminat atau mendukung channel Asep Doseng bisa di like, subscribe atau lebih sayana mah eta share merchandise na eta. Share ya. Tapi jangan juga bisa merinya. Jangan. Oke, ke kiri tenang. Jangan mah ya. Nah, di search wae di naon sosial mediana atau di naon? All shop online shopna 2048 Apparel atau 2048 Apparel. Rada keren baca itu. Keren. Nah, eta linkna aya di handap oge atau bisa di search di all shop teman-teman nu di Pikarsep gitu nya. Di online shop Shopee aya, Tokopedia aya, Lazada aya oge.
Oke. Hampir semua ada. Ya. Atur nuhun mudah-mudahan ke tepang di sareng kami di konten ngawangkong nu sanesna atau bisa wae naon ngobrol ngawangkong di jeung bintang tamu sanesna. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.